Kertepurun beberes imah teh. Ayeuna mah lumpat heula ka tengah imah soalna rek disapukeun, ai teu disapukeun sok ngareres. Teu maksakeun mah jigana teh moal beres we, tah ieu teh keur ngabersihan karpet kudu disapu nyerean heula. Soalna lamun teu disapu nyerean moal bener komo ku sapu inyuk mah geus we ieu teh narapel nu ngeuresna teh moal bersih. Mun daek mah ieu teh karpet teh diseuseu disikatan ngan ayeuna mah poena atuh da meuni ka eueuh pisan, ceudeuh we geus sababaraha poe teh. Tah ayeuna mah dilanjut ngabersihan luhureun mesin meuni ngabugrug we kieu baju ge di luhur mesin diteuneunna teh lain disimpen mah kana lomarinya dasar ayeuna mah urang sapukeun we heula tuh da ieu teh meuni ngareres di luhur mesin oge. Komo hanapeun mesin mah lain ngeres deui mana ngebul mana ngeres pokona mah ai teu diangkatan moal bener we nyapukeunana aing ngangkatan kan sok haroream geuningan meuni bareurat atuh da mesin teh diangkatan mah komo digusuran ge sarua ieu teh beratna anggeus we kitu tuh nyapukeunna ngangkatkeunna anu ringanna we yang penting mah kasapukeun we atuh. Tapi eta teh budak teh keur naon meuni teu deui cicing meuni rupa-rupa pisan ih aing lah sasapu oge meuni kuat aya iklan aya gangguan pisan da eta budak ngagok-ngagok wae meuni rupa-rupa pisan. Teuing mun inung teh sabar ieu mah kan kasabaran inung teh geuningan jiga tisu dibagi 100. Geus we ayeuna mah dilanjut deui ka nu sasapuna da sasapu ngoal poe ge geuningan balana mah anger we sakitu deui henteu ketang sasapuna oge sapoe teh meureun aya kana 3 kali mah ai daek eta oge. Tuh da balana mah geuningan arabatan jiga saminggu teu disapukeun ieu teh karasa geuning ngoceh wae teh sasapuna mah geus beres moal diempel ieu teh da bersih keneh. Tah kitu penampakan diberesan jeung disapukeun teh anger we geuningan teu bersih geuningan